Bejoin kanu sok ya sambil masak ya di pawon dina Wanda Teguh dina lagu hiji catetan mangga merapat terus Kak Umi hadir walaupun sambil masak tuh di pawon tuh menuju masak lawas cerita orang duaan asik anu bunggaran nitipkeun asih kamelang mangga telaas sanajan ukurnya langan kedal lisan satiarek babarengan harapan ngayunkeun kameka mahang rek mipit bentang laksana nyandingkeun bulan mekarana kembang endah pangharepan ngotret ingatan Kang Abi anu bager mukakeun hiji catetan tapi kiwari ngan kuring anu ngageuning cuang ciengan sorangan honcewahan hate langeuang nu miasi dipeperi nu mitineng ditinggalkeun teu sangka bejalir janji ku harianem harianemnya punten ya nya Kang Abi sambil masak ya di pawon maklum sareng anak onta geus lawas carita orang duaan hiji catetan anu munggaran nitipkeun asih kamelang telaas sanajan ukurnya langan kedal lisan satiarek babarengan mangga harapan ngayunkeun ka mega malang rek nipit bentang
kembang enah pangharepan Otwet ingetan mukakeun hiji catetan Ras kumaha ibu tapi kiwari ngan kuring anu ngageri juang cieun ngan serangan honciwang hate lalawang numi asih dipeperi numi tineng ditinggalkeun sangka berjalir janji Sami-sami Kang Abi, sami-sami hapunten Abi.